Sementara Diding jeung Neneng ka imah Jejen, tapi nu teu disangka Jejen kalahkah ka imah Ita. Assalamualaikum Neng Ita. Waalaikumsalam Kang Jejen. Neng aawe tong Kang jiga kasaha wae. Nya bade naon Kang Jejen? Aya maksud teh ka dieu teh Neng. Oh nya atuh hayang kalebet heula. Kang dieu Kang Jejen. Geus teu kengeng Neng, beuling ngarerepot, tapi nu aya we. Mangga duduk. Mun atuh Jadinya Neng Ita langsung ninyu kopi. Sementara Jejen bingung jeung kasihanan ku tekadna anu sieun teu ditarima ku Neng Ita. Mangga dileuet Kang. Mun ditampi Neng ku aa. Mangga kade panas Maksud teh ka dieu teh Neng. Teh bogoh ka Neng teh. Dina pandangan pertama, Maksudna Kang? mumun Neng teh bade ngalamar Neng, pamit Neng pas siap. Atuh kumaha nya Kang da ngadadak pisan abdi teh kedah wawartos heula ka Bapa. Teu acan aya restu. Mumun santai we Neng, tong buru-buru. Oh nuhun Kang hapunten. Neng bade we heula atunya itu Diding atos ngantosan jigana. Assalamualaikum. Kurawasna Neng Ita langsung ka imah Titin ngabejaan bahwa anjeunna pada dilamar ku Jejen. Cetitin. Assalamualaikum, Cetitin. Salam ce, naon? Cetitin terang teu. Naon? Abi teh aya info, pokoknya penting ieu mah. Enggak tuh yuk orang ke jalan, penting. Kieu ce infona teh. Si Jejen teh ka bumi. Terus abi teh ka Jejen teh nyarios kieu, ce abi teh bobo gaduh perasaan ka ce teh. Abi teh luas ya. Des Jejen teh yo ngajak lamaran ka abi teh. Atos we ce tarima si Jejen teh tos cocok sareng ece teh. Atuh da ce da abi teh ka acan pupu da si bapana oge di luar kota. Abi teh ka acan lalakon ka si bapa. Si Jejen banyak. Kasep duren dudak keren. Sok atuh bel bapana ce. Ya atuh ce abi bade uing heula nya bade ngapan bapak sok ya atuh nya. Nuhun ce. Ita buru-buru balik ku bakat hayang geran nelepon bapana anu di luar kota. Sama ya teh. Mana kacamata teh? Ketinggali. Oh, si Neng. Assalamualaikum. Bola Neng. Pak, ieu teh Neng aya carioseun. Neng teh aya bade dicarioskeun teh aya ieu pameget bade ngalamar Neng. Namina teh Jejen. Saha Neng? Orang mana? Kasep tuh. Bapak iraha atuh uli teh, neneng teh ieu teh bingung tak aya nu ngalarin ka lamaran. Bapak teh tinggal uli atuh nya. Nya sok wae Bapak mangintunkeun ka Neng. Antosan we di bumi paling ge 2 mingguan deui Bapak wih. Ya mohon atuh Pak, neneng bade bawartos heula ka Jejen. Assalamualaikum. Poe anu ditungguan akhirna kalaksana. Inya urang nyanding duaan salah
Waalaikumsalam. Neng itu jajan meren. Mohon Pak, sekedap. Waalaikumsalam Kang. Mangga lepet Kang. Nuhun neng, nuhun. Assalamualaikum. Kak duduk Jen. Nuhun, nuhun. Nuhun. Nang Ita ka dieu. Mohon Pak. Yuk. Ujang jajan teh ka dieu teh nulos teh bade naon? Bade ngalah. Cing ke mana? Alah, tinggalin. Teu atuh aya. Abdi ka dieu teh bade niat ngalaksan. Mangga asal ulah. Waalaikumsalam. Sup paham, bener telat. Mangga, cari Pak di dia. Mangga cari di pandinya Pak. Oh nya Jen mangga kaskeun tadi teh bade naon? Oh nya Pak, teh bade niat ngalaraskeun neng. Oh nya mangga tuh asal singaret we. Nuhun Pak, neng mana pandanganna? Jen. Masuk pura-pura apa lah? Ayo naon ya Kang? Cia bejana rek alamat pemajikan orang, bejana cek si Diding. Ayo mah sih kamu cijen. Siapa Diding? Terus rek kieu mah terus tong jadi lamaran. Teh heula. Tina kisah ieu kabohongan anu dilakukeun ku Diding menyebabkeun karugian. Tungtungna aya pihak nu nyeri hatena ku anjeunna. Kepercayaanna leungit di pihak sejen. Ulah ngabohong najan eta